hayang dek jika batur hari hayang jika batur ngan hanjakal teka ukur Pak Haji bentar sayang kabungah jeung kabagjaan kuring mah ukur lamunan lain masalah teruskan aing nyanyi sakitu 2 bulan ngapal kira teh urang teh patepangnya eta di kampung naon teh Sari Mukti jeung Sari Tunduh Desa Ranca Sari Kacamatan Pamanukan Kabupaten Panghayaman Provinsi Pamundingan apa aya Pamanukan Panghayaman Pamundingan Panggajahan ka dieu cik manuk anu huruf E na hiji naon so elang bener naya gak aing barodo nu ngajawab hiji ge anu huruf E na 2 ekek bener anu huruf E na 3 Allah aya ekek paeh teu make paeh ekek manggar we 2 taluk anu huruf E na 3 taluk ka eueuh bango bango dengekeun ku sia sang bango sang bango nya cek aing ge mata kudu pala linter teh pala dieu mah aing mah kieu-kieu ge ahli manuk aing mah keur ngawinkeun di imah haina teh ngawinkeun naon ti kukur jeung ucing sorana aneh sorana pan lamun ti kukur mah ti kukur ieu mah dikawinkeun jeung ucing ti ucing ti ucing lamun nempo manuk tina warna pamatukna lamun warna pamatukna kemerahan eta manuk ahli berkicau lamun warnana kehitaman eta manuk ahli diadu lamun keputihan bawa ka bidan dagateun beda penyawat beda eta mah penyawat perempuan lain pamajikan aing can ngelol-ngelol itu euy pamana tuh lain kieu gablak pamajikan aing alias Sitin Kiwinki aduh eta panggilanna omoh jauh dah da baheula mah geulis pamajikan aing teh ngeun ayeuna bekah teh lain saprak dikawin saprak dikeum minyak tanah ku aing aing teh teh pamajikan teh nu kaopat itu euy benih hamur anu kalima ieu teh sika permen karet anu opat maot kabeh anu kahiji kasetrum maot anu kadua kasetrum kene maot nu katilu kasetrum kene maot nu kaopat mah dijongklokeun kana jungkrang ku aing sabab teu daekeun nyekel setrum goreng kabehanana ditanya pak setrum pembunuhan jadi sing horeng aya rumah tangga teh tidak segampang membalikan telapak tangan euy. Ya iya dong. Karena menyatukan dua hati yang berbeda, dua sifat yang berbeda dalam satu keluarga. Sok bayangkeun aing kemarin nepi ka pasea jeung pamajikan masalah teu pira tah. Jadi ari orang ketiga teh lain kabogoh lain selingkuhan wae, kadang-kadang lanceuk ipar, kadang-kadang adi ipar, kadang-kadang mitoha. Teu pira aing ngaheureyan mitoha. Ngaheureyan kumaha? Ngaheureyan mitoha aing keur heuai, sungutna di tembok ku aing plok. Lain heureuy atuh eta mah jahat eta mah. Lain heureuy kumaha? Aing mah niatna ge heureuy. Innamal amalu biniat setiap pagawean gumantung kana niat. Cenah mitoha ngajahjar lain urusan aing eta mah. Eta pamajikan nepi ka pisah ranjang jeung aing. Baeud demi Allah. Baeud-baeudnya. Pamajikan aing hees di kamar, aing hees di loteng. Aing pas naik turun aing teh soledat murag ninggang rak piring. Koleang gubrak. Ceuk pamajikan aing di kamar. Naon eta nu ngagubrak? Da aing teh era heuh. Dijawab ku aing teh sarung. Allah. Mainnya sarungna geblug. Sarungna ya aingan anjing. Ambak itu nama aing teh. Nah, da keur bobogohan mah teu kitu euy. Romantis.
romantis dunia bagaikan milik berdua. Aduh. Batur mangontrak ka aing. Di kaleng buukna, dibelei buukna panjang teh. Panjang ka pokok teh. Neng dila mah pondok sakitu mah. Kabogo aing panjang pisan. Dalam menangtung di pamanukan tungtung buukna teh pagaden. Ku panjang-panjangna. Heeh, da dibelei teh atuh ulah. Saya opat poe karek beres dah. Bakatku panjang. Bakatku panjang. Nyebut sayang mungkul opat poe. Heeh. Dalamun pondok mah buuk saeutik ge. Kumaha? Sayang. Aduh, da pondoknya. Heeh. Lamun anu galing cing. Nu galing. Heeh. Sayang. Amun eueuh bukan. Naon? Nu eueuh bukan. Kawinnya ku sia teh hayang aing mah. Ajan mere nu kitu. Nempo awewe mah nempo buukna nempo calanana awewe mah. Lamun calana awewe make calana sirak pemuncangan. Eta awewe menutup aurat. Aduh. Mun awewe make calana sirak tuur, tah itu imannya diragukan. Mun awewe make calana sirak pingping, eta awewe berehan. Aduh. Mun awewe teu make calana, Eta eta urusan aing sia tong pipiluan. Sagala beuki. Urusan aing eta mah sia nyararingkah nyararingkah. Eta mah euy aing keur bobogohan ingat. Da baheula mah si momoh teh. Titiu aslina mah ngaranna teh. Ngan ku tetangga di momoh-momoh. Baheula na pan bogo ka sapi moh. Moh. Kelainan ieu kelainan hormon. Daheung keneh kelainan hormon bogo ka sapi. Ieu bogo ka angkot aduh ampun aing. Di kaleng ku aing tadi taman bunga euy. So sweet teh nya. So sweet pokoknya mah. Silih baledog aing teh ku sapatu butut. Ku imut. Silih saya belok ku Cikopi. Ku kasono belagu. Neng. Kah, anjeun. Alah kumaha? Ngadenge kahna wungkul kolor aing gadak-gadak seret demi Allah. Nah. Demi Allah ngadenge kahna wungkul kolor aing seret suku aing pingping jadi 3. Tua di mana-mana ge. Teuing da aya nu jadi sagede pingping dain nyusul. Si Lope teh teh. Si Badu rek. Tanya ku aing teh. Neng, kah? Socamu yang curelik buat siapa nih? Beres, Kang. Buat Kang Cepot nyalira, Kang. Aduh, bagja. Allahu Akbar. Bagja kadiri aing anu bogo. Padahal aing teh geus reyon awak teh. Aya keneh nu lope ka aing. Aya keneh nu kahipnotis Mang Kendi. Neng. Kah. Ieu irung anu bangor, bangir. Bangir maksud aing teh. Ieu pangambung anu bangir teh kanggo saha sayang? Buat Kang Cepot nyalira, Kang. Allahu Akbar. Nuhun ya Allah. Bagi pegel we da kolor aing. Baingan produk pangeran mah beunu gagalnya euy. Sanajan aing goreng patut ge aya nu bogoheun. Sugan aing mah payu aing jiga kieu. Neng. Ieu angkeut anu endog sapotong teh kanggo saha sayang? Tak eta anu mah pegel mah eta aing deui. Ieu angkeut anu sapotong teh kanggo saha? Kanggo Kang Cepot, Kang. Allahu Akbar ya Allah. Sayang. Kah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Buat siapa sayang? Buat Kang Cepot semuanya, Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka tinggu bunga aing adan subuh jam 3 sore dah sia. Aduh ampun. Beki lila beki wano, beki eueuh ka era geuning. Aing teh ngobrol duaan di taman jo. Dut aing teh hitun. Kabogo aing teh nyerenge. Kentut ya. Iya neng enggak kemot. Kabogo aing teh kungsi lila nurutan dut hitun. Neng kentut ya. Iya udah dol. Tegung si lila jual bau ka ambe tapi eueuh soraan ya. Neng kentut? Enggak, Kang. Ah, geuning bau. Enggak, Kang, enggak kentut. Nah,
bau kieu modalna calana. Jodoh pati bagja cilaka urusan pangeran. Jalma mah teu boga-boga angin nyarengat wungkul. Berjuang beri berdoa wungkul tanpa berjuang diibaratkeun melaksukan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna ge buah teuing. Mempertahankan jodoh, memperjuangkan jodoh, kewajiban manusia, urusan ngajodoh jeung henteu ijabah urusan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi we aing kawin. Wah, sagala ditanggap we. Nanggap rapat. Lain kesenian rapat mah tuh. Oh, lain? Lain. Nanggap Persib. Persib teh kudu 100 juta di teh. Aing boga duit 5 juta. Cek Pak ini teh panaon anu kumisan teh Pak Umuh. Bae cenah pot 5 juta mah cantu make back jeung teu bae kiper. Aya pas malam pertama si Titiu mapan lulusan pesantren itu. Eraan aing ti jam 11 nungguan rek malam pertama nepi ka jam 2 can bebeunangan naon. Heuda itu eraan aing teh wani. Silih pelong bae rek hapranjung neuleuyan ciduk. Ai jamu geus inum ti jam 8 keneh. Kalau geus beak reaksina teh. Aing teh muter otak kumaha carana ya penting aing kudu bebenangan cing teh. Porosot aing teh mukakeun calana. Keblug. Pamajikan aing pingsan. Atuh teh jadi penting eta teh ka puskesmas aing teh. Sing horeng pamajikan aing pingsan teh neuleuh kolor aing. Aya tulisan berat bersih 50 kg. Disangkana berat naon padahal ieu teh urut karung aci tarigu. Aduh ampun. Salah prediksi aing deuleu. Salah rajaron nepi ka recycle gitu. Aing mah resep daur ulang. Aing baru rumah tangga resep ka gadis mah karanda aing. Ta eta mah pas peuting katilu. Menang sapeuting tadi rawat di Pukucus Pekecesmas. Puskesmas. Diius segala rupa. Aduh, infus. Bius, teh lain infus. Dibius. Bius. Dibius ame teu sadar bahwa aing goreng patut. Pas peuting katilu aing nu gepeg ngalenyap. Pamajikan muka samping aya tulisan kedalaman kurang lebih 3 meter. Anjir. Moal kasusul ku aing ya mah cing teh. Aing nu aing 7 cm atuh. Kedalaman 3 meter. Nu akang 7 cm dikurangi kerut. 34 cm. Untung aing kaburu eling. Sing horeng calana jero pamajikan aing teh urut sepanduk kolam renang. Kadia sayang cing dah. Pas peuting ka opat ya. Muter otak dewe aing. Neng. Kah. Nunjuk aing teh kana pindareupna. Hari ini apa namanya sayang? Gunung Tursina, Kang. Mulai aing teh ada kesempatan. Pajak teh Gunung Tursina, Gunung Munjul. Tuluy kana bujala aing teh. Sayang, ini apa? Sumur jam-jam, Kang. Aing seri leutik aing. Nya sumur jam-jam hapeuk. Jeung hideung. Bau karung teu kapoe geuning. Tuluy turun ke hadapan bujal. Neng, ini apa sayang? Neraka jahanam, Kang. Oh, kalau ini neraka jahanam kebetulan ada iblis pengen masuk. Eta iblis tiba heula nepi ka ayeuna teh bosen-bosen bulak-balik ya aing euy. Didinya rumah tangga sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe. Nepi ka ayeuna geus aya kana genep taunna mah. Mulai cuman takap pamajikan teh ka aing wani aya mah. Kamari we dahar aing suwe teh disayogi naon. Pah tah gepuk. Oh. Pah tah kerenyet. Ai gep digegal teh. Teuas. Si horeng teh goblok teh karpet dikeureutan di oseng. Ilaha illallah.